Nggak ke Arab, orang jual tanah aya keur modal mah di itu kan orang jual. Tanah naon ari akang. Kan kasur jeung simut oge geus dijualan ku akang jeung modal dahar. Kan bae tuh saking teu boga mangkok oge ieu na. Manya mangkok ieu na plastik badan. Nu penting mah hirup. Rek gawe ka Arab sok gawe sing bener ka Arab. Da hampura we da urang mah da can bisa nyenangkeun maneh. Dari kur jeung mie itu. Jadi mie kur mah duaan jeung maneh yang urang kali nya geus beakeun. Gawe atuh. Tapi beneran gawe ka Arab. Hek bae ngan asa urang geus cager. Kan tadi ge ngomongna mun akang geus cager. Heeh. Hek bae. Nu penting mah aya milikna we. Dipanjangkeun umur mah. Amin.